wala yasrudu jeung ulah nerehkeun ieu si alim al kalama kana nyarios sardan kalawan tereh sanyana bal yurattilu baliktan nartilkeun ieu si alim hu kana ieu kalam wayatamahalu jeung alon-alon ieu si alim pihi dina kalam liyatapakkaro supaya mikir ieu alim pihi dina kalam huwa tegesna alim waman jeung jalma yasma'u anu ngupingkeun ieu manhu kana kalam wa qad waroda sareng nyata dongkap anna kalaman nabiyyi kana sayaktosna kalamna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta buktos ieu kalamun nabi mupassolan eta anu dirinci yafhamu bisa maham hu kana kalam nabi saha manjalma yasma'u anu ngupingkeun ieu manhu kana nabi wa kana sareng buktos nabi eta idza takallama di mana nyarios nabi bi kalimatin kana hiji kalimat aada mangka ngabalikan deui nabi ha kana ieu kalimat salasatan kalawan tilu uwihan litubhama supaya dipaham anhu ieu kalimah anhu ti nabi wa idza parogo jeung di mana rengse ieu alim min mas'alatin tina hiji mas'alah au aslin atawa hiji pokok sakata tahrepe ieu si alim qalilan barina sakedap hatta yatakallama nepi ka yen nyarios saha manjalma pinapsihi nu aya dilebet manahna man naon kalamun cariosan alaihi kana ieu aslun wayasunu sareng ngajaga ieu si alim majlisahu kana majlisna ieu alim anil lagoti tina sora anu ngaguruh fa innal lagota mangka sanyana sora anu ngaguruh yugoyiru eta ngarobahkeun ieu lagot alabdo kana lapad wa anrob il aswati jeung tina tarikna pirang-pirang sora waqtilapi jihadil bahsi jeung beda-bedana pirang-pirang pembahasan qala nyarios Rabi'u Imam Rabi' kana buktos Syafi'i Imam Syafi'i dan nadoro eta di mana debat di mana ngadebat gitu hu ka Imam Syafi'i saha insanun manusa fi mas'alatin dina hiji masalah fa'adala mangka pindah ieu insan ila goiriha kalian ti masalah
Yaqulu ngucap ieu Imam Syafi'i naprugu rengse kami min hadhil mas'alati tina ieu masalah sumanasiru teras jadi kami ilama kana perkara turidu nu ngamaksud anjeun waya talat topu jeung lembut ieu alim pidab idalika dina nolak eta hal sumapimu mabadihi teras dina pirang-pirang ngawitanana ieu dalik qoblan tisyarihi samemeh nyebarna ieu dalik watawallani jeung watawalani nupusi jeung nguasaina pirang-pirang nafsu wayudakiru jeung ngingetkeun ieu si alim al hadirina kanu hadir kabeh makana perkara anu dongkap ieu mah pikarohatil pikarohiyatil mumaroti dina dibenduna papaseaan lasiaman terutama ba'da zuhuril haqi dina sabada ngadohirkeun hak wa anna maksudal ijtimai jeung sanyana pamaksudan kumpul zuhurul haqi eta rek nembrakeun anu hak wa sofaul qulubi jeung moncorongna pirang-pirang jeung bersihna pirang-pirang hate wa talabul faidati jeung nyupri paedah wa nau jeung sanyana kalakuan sareng tingkah layaliko eta teu pantes bi ahlil ilmi ka ahli ilmu tak naon taati ngalakonan almunapasati anu persaingan liannaha karna ieu munapasah sababul adawati eta jadi sabab pirang-pirang permusuhan wal bagdoi jeung liana karena sanyana ieu munapisah sababul adawati eta jadi sababna mumusuhan wal bagdoi jeung papaseaan bal yajibu balik tawajib naon ayakuna yen bukti naon alijtima'u kumpulanana waman kusuduhu jeung nu dimaksudan ku ieu ijtima kholison eta anu murni lahu karna lillahi ta'ala karna Allah ta'ala litatima supaya sampurna non al faidatu faidah di dunya wasaadatu jeung kabagjaan fil akhirati di akhirat
al faiz bidunya sadwal ikhrati wa tadakkaru qaulahu wa yatadzakkaru sareng nginget-nginget ieu si alim qaulahu kana cariosan Gusti Allah kana dawuh Allah liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun liyuhiqqa supaya netepkeun Allah al haqqo kana hak wa yubtila jeung ngaruksak Allah al batila kana anu batil walau kariha jeung sanajan weekend walau kana jeung sanajan walau karya walau kana nente kariha mun kariha mangewa berarti walau karya jeung sanajan ngewa saal mujrimuna jalma-jalma nu gawe dosa fa inna dalika mangkasanyana ieu kaul teh yufhaimu eta mere paham ieu dalik anna iradata ibtalil haqi kana sanyana ngaruksak anu hak wa tahqiqil batili jeung netepkeun anu batil sifatu ijramin eta sifatna dosa atuh paliyahdar mangka kudu sieun ieu alim minhu tina ibtol wal yubalik jeung leuleuwieun ieu si alim pijah riman dina nganyegahna jalma ta'adda anu ngalewat batas ieu man pibahsihi dina ngabahasna man au doharo atawa namrak minutiman wali yubalik jeung supaya ngaleuwihan ieu si alim pizahriman dina nyegahna jalma ta'ada nu ngalewat batas ieu jalma pibahsi dina ngabahasna man au doharo atawa nemrak minutiman naon ladadun papasean au suul adabi atawa goreng tata krama pibahsihi dina ngabahasna man au tarkul insopi atawa ninggalkeun kasadaran ba'da zuhuril haqqi na sabab da nemrakna hak au aksaro atawa ngalobakeun ieu man asyaha kana jorowokan bigoiri paidatin barita aya paidah au asaa atawa dosa ieu man adabahu kana tata krama man ala ghairihi kalian timan minal hadirina nyata nati jalma-jalma anu haladir awil ghaibina tawa jalma-jalma anu gararaib au taropa tawa sombong ieu siman pi majlisin dina majlis alaman kajalma huwa anu ari iman teh aula eta leuwih utama minhu tiyeman kaol aulama atawa au nama atawa sare ieu man au tahaddasa atawa ngobrol ieu man ma goirin sarta nabat goiri sarta baturna man au dohiko atawa seuri ieu man awistahza'u awistahja'a
atawa nyengserikeun ieu man bi ahadin ka hiji jalma minal hadirina tinu aladir kabeh au akhola atawa ngaruksak ieu man bi adabi tolibi kana tata krama nyuci bi adabi tolibi kalawan tata krama nyuprih fil halaqati dina halaqah wa qad taqaddama jeung nyata tos tipayun naon dikruha nyaritakeun ieu wa qad taqaddama sareng nyata tos tipayun naon dikruha nyarioskeun ieu adabut talib bi adamil mutalimi dina bab muta'allim bi adabil muta'allimi dina tata kramana anu ngajar wa ida suila jeung di mana ditaros ieu si alim amma tina perkara qala nyarios ieu si alim la a'lamu kana lapad la a'lamu teu apal abdi aw la adri atawa teu manggihan abdi paminal ilmi mangka sayaktosna eta tetep tina ilmu ayakula arien panjang ieu sayyid la aglamu paminal ilmi wa ida suila jeung di mana ditaros ieu alim amman tina perkara lam yaglad anu can ngarti kana iba anu can nyaho ieu si alim hukana emma qala mangka nyarios ieu si alim la alamu teu uninga abdi aula la adri atawa teu ngahapus abdi wan badim jeung sapalina ti para ulama la adri ari lapad la adri bin nisful ilmi eta satengahna ilmu wan ibni Abbas sareng kata Ibnu Abbas radhiyallahu an ida qata'a di mana ngalang ngalewatkeun sal alimu alim la adri kana lapad la adri usibat mangka dikenakeun naon maqatiluhu pirang-pirang kejadian mautna ieu alim qala nyariosa Muhammad ibnul Hakim sa'altu naros abdi as-Syafi'iyya ka Imam Syafi'i goirona yat
Ida qala mula adri usibata maqatilu qala Muhammad bin Sa'alat Sa'altu naros kuring asapi ka Imam Syafi anil mut'ati tina hukum nikah mut'ah. Akana naha bukti pihadina ieu mut'ah teh tolakun ari aya talak au mirasun atawa warisan au nafaqatun atawa nafaqah. Au nafaqatun atawa napakah au syahadatun atawa persaksian. Faqala mangka nyarios ieu Syafi'i wallahi demi Allah wallahi demi Allah manadri teu apal kami wa'lam jeung nyaho kami anna qaulal mas'uli kana sanyana mimiti obrolan min qadrihi tina darajatna ieu mas'ul kama sapertos perkara ya dunnu anu layan kusu tengurangan ieu mas'ul min qadri tina darajatna mas'ul kama saperti perkara yadunu nu nyangka hu kana ieu nafsu saha al jihadu jalma-jalma nu bod baliar pau balik tangangkatkeun bae si jalma hu kana ieu qudrat kana saperti sanyana layan kusut tengurangan mingkode tina kurang masul kama yadunu saperti nyangka ukana naksu sal jahalatu jalma bodoh palayar pau mangka ulah ngangkatkeun ieu kaula su'ul lianau karna sanyana ieu lianau karna sanyana kalakuan sareng tingkah dalilun eta jadi dalil ala azimi ma'rifati kana ageungna kauninga ieu mas'ul wa quwwati dinihi jeung kuat agamana ieu mas'ul wa taqwa jeung taqwa ieu mas'ul rabbihi ka pangeranana mas'ul wa taharata qalbihi jeung nyucikeun hatena mas'ul wa husni tasabbuti jeung tadi teh qad ruwiya jama'atin min salafin wa inna ma ya'tapu wa inna ma ya'napu jeung pastina nolak mindalika tina ieu kaol saman jalma do upac anu lemah naon dianatu agama nakman wa qalat jeung saeutik naon maripatu ngaluarkeunana mah
langsung kana naon ente teh? Hah? Wa? Li'annahu yahopus kutohu lianau karena sanyana man yahopu eta sieun ieu siman suku tohu kana ragragna ieu man an ayunil hadirina tina pirang-pirang paningali nu hadir wadi jeung ari ieu huruf teh jihadun eta jihad wa inna maqalla jeung li'annahu sukutau an ayunil hadirin tina pirang-pirang paningali nu hadir wa hadza sareng ieu khauf teh jihatun eta jahalatun eta kabodohan wariqatu dinin jeung tipis agamana warubama yastahiru jeung samangsa masyhur naon khotauhu kasalahan ieu man baina nasi diantara jalma-jalma payaqau mangka tumiba ieu man teh pima eta dina perkara paron utos kalangkung ieu man paya kau mangkat tiba man piang di perkara paron nu lumpat ieu siman anu tina emak wayatasipu jeung kasipatan ieu man ing daum disandingeun sani bima ku perkara ikhtaroja anu mampu ieu man minhu tina zaidah wa qad adaba sareng nyata wa qad adaba jeung nyata tos ngajarkeun sallallahu Gusti Allah ulama ka pirang-pirang ulama bikisoti sayyidina kalawan kisah Nabi urang sadaya Musa tegasna Nabi Musa ala nabiyina dugi ka nabi urang sadayana wa alaihi jeung luhuranana as-sholatu ari salat wassalamu jeung maos salam ma'al hadri sartana Nabi Hidir alaihi salam hina lam yarudda dina nalika teu ngabalikeun deui sa Musa Nabi Musa ilma kana ilmu ilaihi ka Allah taala lama suila samangsa ditaros ieu Nabi Musa al ahadun fil ardi hal ahadun aya hiji oge atuh fil ardi di bumi alamun leuwih berumur min ka tinimbang anjeun wayatawaddadu sareng nampakeun ieu si alim li goribin kajalma anu asing hadoro anu hadir ieu korbun wae indahu disandingan alamu eta leuwih berilmu mingka tinimbang anjeun wayatawaddadu jeung nampakeun wajah ieu si alim makana perkara hadara anu hadir di kota ainuhu tegasna di bawah alam wayatawaddadu
jeung netepkeun ieu si alim li goribi ka jalma anu asing hadoro anu hadir ieu gorib wa ingdaun jeung disandingeun alim wa ba'sa wa ba hamzah eta teh wa bam sarengsena maos amin tuluy ayeuna maos surah. Wayan basitu sareng narima bagja lau pikeun man naon masrohu masaili pirang-pirang rasa pirang-pirang maksiat. Linasriha supaya jadi jembar naon sodru hatena si gorib fa innalil qadiri mangkai tepikeun jalma nu kawasa dahsatun ari kabingung wala yuksiru jeung ulah ngalobakeun ieu si alim an-nadro kana ningali ilahi kana gorib wa inna zalika jeung sanyana ieu kasirun nadri yukhjiluna eta nampakeun anjeun ka murtad gorib kitu lain murtad yaj'alu yujilu nu nganterkeun ieu baladhu ka alim wa ida aqbala jeung di mana madep sabadul fudola isapali pirang-pirang ulama wa qad sar'a jeung nyata tumandang ieu alim pi mas'alatina ji masalah amsakatah nyengker ieu si alim an hatina ieu masalah hatta yajlisa nepi ka yen duduk ieu nadrus shalah wa inja jeung sanajan datang ieu yuti shalah nadrus shalah yuti shalah jaita datang ieu yuti shalah wa huwa sareng ari itu ilmu teh fi mas'alati wa huwa sareng ari alim teh fi mas'alatin dina nerangkeun masalah aada mangka ngulang-ngulang ha kana ieu masalah ngulang-ngulang ieu si dolim ha kana masalah lahu kana kabadul mufadola au maksudah tawakana tujuan sunnah wa ida akbala jeung di mana madep padiluntur anu unggul wa qad baqiya jeung nyatanya sali paraihi pikeun penjelasan ieu alim waqiyamil jamaati jeung ngadegna berjamaah naon baqiyatun sesa waktu biqadrima kalawan ukuran perkara al-fadilu nu unggul ilan najisi kana najis kada aya a'la jeung adim itu juga nama al-fadilu ilal majlisi ka majlis hal padilu jalma nu unggul taroka mangka ninggalkeun ieu si alim ha kanana li allayuh jila supaya henteu jadi boy salemuk balatu
li alayuh jilu supaya teu era sal mukbilu jalma anu madep bikiamiku nangtungna ieu jamaah ingda julusi nalika calikna ieu liala yubjila supaya teu era sal mukbilu jalma anu madep bikiamin ku nangtungna ieu jama ingda julusihi nalika diukna ieu mukbil wa yuroi jeung ngariksa ieu si alim maslahatal jamaati kana kaalusan pirang-pirang jamaah bitakdimihim dina ngajukeun ingda julusi wa yuroi ngariksa si alim maslahatal jamaati da pitakdimi waqtil huduri wa ta'khirihi jeung ngengkekeun ieu waktu hudur di dalam yakun di mana terbukti alai ka ieu alim naon dororun kamadaratan wala maridun kullapatin jeung teu aya nambahan beban. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana